sia ke dewa dulu hirup teh babal. Dewa dulu kumaha maneh. Tipe ting kene aing nepi ka ayeuna nu nungguan awewe geulis eueuh wae datang. Mana geuning eueuh awewe teh ah. Dewa dulu sia mah hirup teh babal. Wah kumaha tuh eta tempat tinggal harapan maneh. Oh. Ari sia kumaha teh tinggalian teh nepi ka poek kitu sia teh. Poek naon? Eta buuk meureun nanti kehalangan. Poek naon singgelang caang keneh oge berang keneh. Ah bener sia mah geus bolor panon teh. Cacak berang keneh geus poek sia mah kumaha ti peuting deuleuh. Bolor panonna bolor sia mah. Panon maneh meureun obesitas teu normal. Ya sakitu geulis kieu aduh. Bagjat pisan urang jadi kabogohna euy. Ah nyaan sia mah kapereung-peunan teh panon teh. Kadang-kadang urang tiap pelak wae. Jir geulis pisan euy. Aduh geulis pisan euy. Lain geulis kadang urang tiap pelak wae panonna geus teh ah. Nah meuni. Maneh mah ngaganggu kana kenikmatan batur euy ah. Kadang-kadang urang tiap pelak kadang-kadang. Cing urang jampean heula nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisi aya jurig nyiliwuri nu linggih nawancikeun ngeunah seuri. Bisi aya setan mina rupa nu datang ti kebon kalapa. Bisi aya kelong newo-newo nu morongkoh dina tampolong ros kakolong. Bapak Satar Bulenong. Sia mah jampe atuh ieu keur ngajampe sia teh babal. Asik jampe euy. Jampe harupat. Gerak gede, gerak lumpat. Ai sia teh babal. Sok tuh tempo karitu gratu, tempo kusia karitu. Kumaha? Naon nu dirasa? Hah? Nah ada tadi mah geulis euy. Kumaha ayeuna? Hah? Ayeuna beuki geulis euy. Ah nyaan sia mah geus parah euy. Aduh, geus parah sia mah. Aduh ampun euy. Beuki geulis euy. Sok sia, ngoran ka bawah aing. Biar ka bawah ngambek euy. Mane atuh da naonan mah kajeng ngeureun ka boga batur sagala. Geus ini. Ayo urang balik ah. Kela. Balik wae kela. Asa aya poho urang euy. Oh naon? Anjir, urang poho euy. Budak nu kamari anu dihipnotis teh ku urang. Alah, poho can dicagerkeun deui euy. Aduh, aing alah. Terus kumaha tuh ayeuna euy? Masalah neangan awewe euy. Keun bae lah masalah nangan awewe mah. Da di jalan oge loba awewe mah. Ayeuna mah hayo we lah urang tepungan heula we si Dede euy karunya. Sia teu bobogoh jeung deungeur sagala babah sia teh. Mane we karunya ka batur teh? Terima geus dihipnotis ku mane. Kulo ayeuna rek ditipungan. Aduh sia mah teu ngarti pisan. Maksud aing teh ditepungan teh didatangan jelemana sakalian rek dicagerkeun si Dede karunya. Terus kumaha tuh ayeuna masalah awewe? Awewe sia. Keun engke oge aya awewe mah. Oh. Woi. Turun si Ayang Labu. Sini sayang, sini sama aku aja. Woi, turun. Turun Bisi Labu. Sini di atas, biar enak sini, di sini. Sing rabu. Sing naik. Cing, didinya suka aya cara supaya bisa turun. Sing naik. Aduh. Baledog. Baledog. Geus baledog lah. Baledog euy. A few moments later. Kenaon sih lain eta nya anteng kitu. Oh iya we, keur main game. Cing ningali. Sok ningali. Main game. Cing ngilikan cing. Main game. Anjing. Jurang amang. Ulin ya, yuk. Come on, yuk. Alah jo BF si anjing.
Parah. BF cak anjing. Jadi ngawet. Kalah. Eta jelema nu tadi nu naik dina tangkal teh ya. Oh, tadi beurang heuh. Jelema nu goblok naik dina tangkal. Karena jadi nu jadi balik rumah. Baru. Oh, kita kumaha dong dulu ya tuh. Baru. Cep, Mau pulang kan? Kumaha? dari mana ka mana wae? Amang biasa beca. Aduh, Itu barang si Dede karunya. siap Kak, siap. Kang, siap. Ayo. Cing tanggung jawabnya. Mun, Mama. Ayo. Alah, bener we sare kene cing urang pariksa. Alhamdulillah rabbil alamin duh, Dede hampura urang ge asa dosa asa salah ka si Dede. Nah, teh mana buat gitu teh. Gara-gara maneh bet ngajak ulin ka urang. Nyalakeun urang atuh mana nu wae. Geus na. Mending urang bekok lah. Ulin ka beunana jang modal. Oke. Ulah. Awan masih gitu. Di oh Cocok. Cocoknya. Bekok maneh we lah. Bekok maneh urang ngejekeun ka Dede. urang mah candahar. Oh, tuh. Masih lah. Orangnya di bakoknya. Bangsat. Anjir, udah Dede udah bangun, Dede atas udah. Masanya, Bang. Aduh, laporannya Abi Dede. Kemarin ke Dede udah, aduh, merasa salah ya, maafin ya. Ya, loh. Ya, nya, tau sakitnya, urang lamang bismillah punten. Ini kasih jurik nih. Tuhnya Dede tos. Iya namanya tos. Beresnya pada bawa deh mah mana nama terbeli. Tunu ayo. Nes iya dah Dede neng udah sembuh. Ngantuk kali itu. Ngantuk. Kang minta duit bernaon beli untuk cenalo. Tong minta duit anggur guru gerang ejo Kang buru-buru naon deui buka nomor jitu. ye nomer jitu hulu mutu kana hulu. Ya bejakeun sia, bejakeun ngenu aing. Si Rana tuh ngajar rokok di dia lah. Nantong. Ngajar rokok di dia seteh.
Naon jangan cari ke. Saya orang balik tuh kali itu bisa juga aing. Aing balik-balik itu bisa juga orang. Jangan cari ke. Cager kunaon. Potong kadi itu bisa juga aing. Stres ya, rumah stres, panas. Anjing kebuka. Aja ngomong. Kelo ya, lu kelo. Lah, eta banget kunaon barodas gitu, Cang, goblok. Ya, kepegat kudu kelo sarap. Baranas bae aing. Lain aya beja maneh bobogohan di sini Neng Marsa. Bener teh. Bener, Pak. Bener. Geus di ayeuna nepi ka hareup. Sial ulang ngabangsat deui, ulang ngerakeun aing nya. Ya, Ayan geuningan. Cep, Aduh. naon? Ini teh hampura ye. Naon juga minta hampura, lebaran gak acan si lain mau ngasih minta hampura. Lain ieu mah. Naon? Kan urang teh di dieu teh di Cibodas teh ngan ukur kontrak. Kebeneran kontrakan geus beak. Urang sono ka pamajikan, hampura we ka barudak di dieu bisi urang sok heureuy kumaha lah kitu rek amitan teh ayeuna rek sadu. Oh, nalin engal-engal juga tuh. Ayo tahu teh. Heh. Ieu wae nama rek di HP cai we ieu pan di dieu kebeneran keur usum bangsa. Bener Cep gitu. Ieu urang jampean heula cai nya mun aya naon-naon ceborkeun we kana naon barang anu rek dibangsatna. Oh jadi cai eta teh rek dijampean ku si lain. Urang jampean heula. Bener. Halus. Ayeuna mah ieu soknya di dieu mah rek nitip cai we nya hampura ka barudak kitu nya nuhun pisan di dieu sapanjang cicing di dieu geus disugemakeun. Nya. Ieu cai mah HP. Oh, Kan aya gitu. mangpaatna cing aya mangpaatna nya. Nuhun. Sok sabar we nya. Kade di jalana euy. Nya ayo sampurasun. Rampes. Bismillahirrahmanirrahim. Siap, bangsatna.